Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata wal arba'una. Ari maqalah nomor kamu 46. An Sufyan ibnu Uyainah katampi di Sufyan bin Uyainah Rodia mugi ngaridoan sallallahu Gusti Allah ka itu Uyainah pangitelepat ya teh mantu Rasul. Qala sasauran Sufyan Uyainah man sahajalma ahabba numika cinta itu siman Allah ka Gusti Allah cinta Allah ahabba maka bakal cinta itu siman man kajalma ahabba numika cinta buka itu siman saha Allah Ta'ala Gusti Allah mana minal ulama'i reng-rengan nudipika cintaku Allah teh ulama wassolihin reng-rengan jami anu soleh. Jadi ulama jeung jami anu soleh mah geus mutlak dipika cintana ku Allah. Tah lamun ayeuna hayang apal jelema nu keur dipika cinta ku Allah berarti eta jelema cinta ka ulama jeung cinta ka anu soleh. Teu cukupnya cinta ukur, tutur teu jeung turutan. Waman jeung sajalma ahabba nu mika cinta ma kana perkara uhiba nu dipika cinta itu ma billahi dina jalan Allah. Jadi cinta nanti karena amok ke karena berpisah karena bertemu karena itu. Ahabba maka bakal mika cinta ieu si ma. Alah tanya hebat lagi. Alla ya'rifa kana yen teu nyaho. Huka itu isi man sahaan nasu jelema kenalan mah henteu ngan eta jelema buru dulu we ka eta jelema. Naon sabab keanehan di Allah teh. Ulah memaksakan hayang dihormat loba jamaah. Hayang loba murid. Dedikasikeun we heula diri ka Allah. Kitu. Engke ku Allah diketrukkeun da kulantaran maneh geus cinta ka kami ku aing rek digusikeun makhluk nu di mana wae oge bakal ngagupayan jeung bakal ngadeuketan ka maneh sabab maneh geus cinta ka kami kitu. Capek pasang iklan pasang baliho punten menuju musimnya dedikasi nilai bengekeun ku sia. Waman ahabba uhibba billah ahabba alla ya'rifahu nasu. Teruskeun heula. Wa naqala jeung geus nukil sa al Asqalani Imam Asqalani anna mahabbatallah sanyana cinta ka Allah ismani eta dua ciuman. Dua bagian. Sudah di bahasa Inggris nih. Kalau komisi kamu eta kismani ada dua bagian dari dua kecuali mana pardun kahiji cinta ka Allah teh aya nu berbentuk mawa kana daek ngalaksanakeun kaparduan. Wahia ari cinta nu pardu al-ba'isatu an ngadorong ala imtisali awamirillah wajtinabu nawahi.
nu mawa cinta ka Allah teh anu pardu ketika ngalaksanakeun bae parentah Allah nebihan kana larangan Gusti Allah. Geus cinta we ka Allah. Wan nawahi war ridho, awas nu cinta ka Allah teh ridho biqadarihi kana katentuan ti Allah. Seperti pamajikan we dikulang daperkeun ku salah ridho boga boga mamil jeung hayal we ieu tan pardunya wanad bun jeung kaduana anu sunat wahia ari mahabbah anu sunat ayyuwadibah ngalanggengkeun ala nawafil ngalaksanakeun pasunatan wayastaniba jeung ninggalkeun asubhat kana barang subhat anu teu jelas halal jeung waqala Siddiq Imam Siddiq nyautkeun kieu man sajama dako ayeuna koma geus di atas rasa disebut nate daok ari rasa mah karek dina luhur hate lah di hanapunana aya daok tah lamun geus aya di dinya min kholisil mahabbati tina ikhlasna mahabbah sagola bakal katungkul itu si jelma dari kaku itu cinta ka Allah ala tolabid dunya katungkul nyupri dunya wa awhasya jeung mikasir anjamiil bashar jadi geus bung ruang riung jeung jelema teh kitu. Nah, lamun geus di dinya engke geura aya tingkatanana nya. Tapi nama orang kana surah ya. Si kaburu kapung mah. Nah. Bisa subyan kieu ya bahasana. Man sahaja ma ahaba nu mika cinta Allah ka Gusti Allah. Contoh, urang teh geus cinta ka sa? Allah. Ahabbaman batak ayat dina doa Allahumma rjukni hubbuka wa hubbu man yuhibbuka tulis dan jumlah tuliskan lah rekamnya Allahumma ya Allah irjik mugi ngarizkian Gusti ni ka abdi hubbuka cinta ka Gusti itu tahun dah atau sengke ya Allah rizkian abdi cinta ka Gusti gitu wahubbu man jeung rizki awas lagi jelema nu datang ka abdi bari tujuan datang ka abdi hubuka cinta deui ka Gusti katos percuma loba dukungan, percuma loba aina koalisi, percuma loba ini ari batak ngajauhkeun ka Allah mah tengkeun sia teh lain bising badak musibah nu aya contoh lamun eta contoh keanan inspirodian ente boga jelema nu dipika cinta ku ente bari eta jelema nu dipika cinta ku ente matak ngajauhkeun ku Allah lain rezeki ka eta kadon liwar boga pamajikan geus eta da eleh susis ngomong ahokubillah diajak mengkok pamajikan ngilu mending dikutang gitu gede masalah ngaji taraaya kemana-mana kita wakil aku bocok ngaku tinggi pokoknya ngapain awas ini jadi ketika orang Allahumma rjukni hubbuka wa hubbu man yuhibbuka
doa Rasul. Ya Allah sekian abdi teh ngeunahna cinta ka Gusti jeung sekian ka jelema anu eta jelema datang ka abdi teh karena Gusti. Ulah karena hayang jadi menteri. Itu. Jadi ngadukung asup kadinya teh peda aya materi gitu. Ahabbahallahu ta'ala mana di antarana jelema dirizkian ku Allah cinta teh sok resep ka ulama jeung ka para aulia. Ari urang kan lobana cintana teh ka Bob Marley. Nepikeun ka dina dada ge ditakokeun Bob Marley keur kudu nyime. Dan cinta. Dengekeun hati-hati ya, keur bae aya mah kago beda teu beda. Cinta itu kadang tidak berlogika. Beres teh? Tapi kahade, lamun geus aya makrifat jeung iman, ulah salah nyalurkeun rasa cinta eta. Sedangkan pancet dina hadis almar'u ma'aman ahab. Manusia itu di akhirat bakal dihijikeun jeung jelema nu keur dipikat cintana di dunia. Awas. Mana minal ulama direng-rengan ulama. Sedangkan cek dina hadis al ulama warasatun ari ulama teh warisan para saha ulama teh nu jajantungna tetakanana teureun tina nyebut asma Allah hatena marapat kuat ku akidah otakna pinter maratas njieun kana jalan Allah ulama. Cinta ka Allah ulah sampeikeun robah ku akibat cinta ka makhluk. Yes, di antawisna mana cenah nu min alamat iman yuhibbu teh sahabat yang dipikat cinta ku Allah hiji Rasul Allah. Jadi orang cinta ka Rasul jadi bakal cinta ku saha? Ku Allah. Mereka maneh mika cinta ka anak mitoha ge bakal cinta ka urang sabab urang mika cinta anakna kitu meureun. Meureun. Awas hiji jamin anu pika cinta ku Allah teh para Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lamun sia cinta ka hamba kami Rasul jeung ka para wali ka para alim ulama maka aing bakal cinta ka maneh sabab maneh geus mika cinta ka hamba nu keur mika cinta ka kami kitu. Tak isuk teh ka imah teh balik nempelkeun teh lain nempelkeun gambar nu teu mika cinta ka Allah. Nasi mah anjing fotonya Scorpion Ray Cobra SpongeBob tapi kun kali takokeun saking ku cinta dengan naon sih nyana naona gitu dah. Hiji para roh, dua ittaqu jangan takwa. Itu masalah. Jadi siapapun orang yang takwa terus ku urang dipikat cinta, maka urang bakal dipikat cinta ku Allah. Terus katilu jelema nu dipikat cinta ku Allah ya. Anu mika cinta ku Allah bari urang kudu mika cinta ka eta kitu. Jalmi nu mika cinta ka Gusti Allah jeung mika ngewa karena Allah gitu. Gimana cinta ka Palestina karena naon? Karena saya iman. Padahal itu aya kafir karena ku manusia sakitu. Tuh. Terus waya tawakkaluna jami-jami nu tarawakal ka Allah
eta nepi ka cinta ku Allah. Teras khaufuna nusarieun ku Allah eta nepi ka cinta ku Allah. Wajahiduna fi sabilillah nu jihad dina jalan Allah. Jihad di jalan Allah teh sanes bae nyanak senjata ka Palestina sanes. Jihad ka Allah mah ini berjamaah jihad. Ini ngaji jihad, sedekah jihad, nganapakahan pamajikan jihad, nganapakahan anak jihad, nganapakahan kabogo. Dina maotna ge suhan mah. Lain sahih. Wajahiduna fi sabilillah wattaqu wa anfiqu fi sabilillah nusok ngaimpakeun harta tanaga elmuna dina jalan Allah. Teh kasih Allah. Kudu dikasih takut. Terus wala bi aidikum ila tahlukah jalmi nutara nibakeun kana karuksakan hirupna. Eta mah karuksakan akidah, karuksakan pola, karuksakan qauliyah dimanage hirupna teh. Terus tubu ilallah nu darai tobat ka Allah eta teh kakasih Allah. Terus wa'dilu anu sok gawe adil eta teh kasih Allah. Terus watlubu nu sok ngareanan bil ilmi kana ilmu al ilma kana ilmu tah urang gini diimah ka dieu teh kasih Allah haram lamun jelema teu mika cinta ka eta jelema. Awas sababna inna fil jasadil ulama samun. Sebetulnya di jasad para alim ulama, orang-orang ahli berilmu itu ada racun kan. Inna fil jasadil ulama sabun bahaya kan. Mata di mana manis takor sahaja manu ngaguguyon ke nu ngahina ke nu nganggap enteng al ulama ka ulama payat talia. Awas begitu. Maka ku Allah bakal diberi cocoba nu spontanitas bakal turun di dunia kene. Hati-hati. Entak orang doakeun ulama-ulama nu aya di Indonesia sing sararehat panjang di surga. Amin ya Allah. Ulah kieu, pada boga guru ieu mewah ka guru ieu. Nya rek nu ngajedog di Persis, rek nu ngajedog di NU, rek nu ngajedog di Muhammadiyah, rek nu masumi, rek ngajedog di Al Irsyad. Ulama, lamun ulama eta wajib dikajian. Hati-hati. Bahaya sih. Innahum bi ta'limil ulama yakhrujun nas minal haddil bahimati ilal haddil insaniyah. Karena kehadiran ulama itu adalah mampu mengeluarkan manusia dari watak kebinatangan menuju kemanusiaan. Tuh. Aduh, kudu dikaji. Mana cina balai itu spontanitas J. Wayar pamu barokati min kasbihi. Jelema nu teu mika cinta ka ulama, nu ngahinakeun ka ulama, maka ku Allah bakal diangkat barokah tina kasabna, dina harti bakal nyungsep, hancur, gulung tikar jatah. Kade sih. Ieu mah keur maju usaha ajengan nerangkeun zakat. Kehe cenah ka aing nyiniran. Bangkar sia. Terus aya pamuda keur nongkrong, ajengan teh keur nerangkeun. Yo, ngaraji sia we ajengan. Aing mah nyungsep dan kitu mah nyungsep. Hati-hati sih teh. Gagah abah. Warisan Nabi tadi siapa? Hiji, yarfa'u barokati min kasbihim, ku Allah bakal diangkat tina paka. Alhamdulillah min dzalik.
tani terbukti dagang rantui hutang, jabatan kursa kadar dihujat, naudzubillah. Jadi kiai kursa kadar diguguyonkeun, naudzubillah. Kada hati-hati. Diangkat barokah tina paka. Jadi ampura ieu mah rahasia, tapi bejaan batur. Mang, deu. Lamun jelema ge sukses dina usahana tapi ninggalkeun agama, awas. Urusan agama, aturan agama, maka ku Allah eta perusahaan jeung karirna bakal dihancurkeun, diangkat tina barokah. Ame zaman biasa gitunya, biasa. Tapi ngeureuyeun. Agama teu ditinggalkeun. Tuh guru urang. Enggak. Soka. Kudu dari dinya ngopi. Awas. Hati-hati. Barokah tim ningkas bi. Mata lamun hayat barokah minimal atuh aya cinta ka ulama. Aya nyaah ka ulama. Aya hormat tuh, susana jantu barang bere. Barokah kali. Jadi kedua bakal poho deh ilmu nugas dibikeun ku eta ulama kamulit. Tahu? Tapi kan ka ayat jelema nu bisa nyebutkeun hamdah harapan Allah ku akibat dolim kan jadi guru. Ayat. Ulah ieu mah ku pedah geus boga murid genep oge mina asapang jagona daripada guru. Hati-hati. Keun sih. Urang mah ngarendah we, sok sanajan di imah geus boga murid 70, hareupeun guru mah kudu jadi santri deui. Ya. Katilu mata digeuri iman, maut bari teu mauleh iman. Hati-hati. Manis tahopa minal ulama. Kata Paul inna fil jasadil ulama samun dengan jasad ulama aya racun. Ieu mah kisah. Bejakeun banyak. Terangkeun. Aya kisah. Fakta. Aate nerangkeun masalah manis tahopa. Terus aya dina katerangan teh ate nerangkeun hiji ulama teh warisan para nabi. Nomor kedua innahum bi ta'limil ulama yakhrujun nas minal haddil bahimati ilal haddil insaniyah. Karena jasad ulama, berkat ulama, dedikasi ulama, loba nu kaluar jelema tina kedudukan asalna sifat nakawas binatang menuju kemanusiaan yang sebenarnya. Hati-hati. Begitu turun tina panggung aya nu ngagabruk ibu-ibu. Betah. Eta ajengan nya geuningan nu diterangkeun ku ajengan teh. Kitu naon ce? Di dieu aya kajadian. Naon? Ajengan di masjid nuju nerangkeun da. Nuju nerangkeun. Aya nu teu ngaji. Ka masjid teh satahun 2 kali. Idul Fitri. Kitu gen agul baju meureun jeung BHS. Kadua Idul Adha. Dang-udang daging. Kasiniran dak keur ngaji. Ari sini ini kasiniran pan manehanana teh lain ka manehanana. Tapi kan salah maka tubruk. Kabeneran ajengan teh salat lohor. Tas salat lohor wudu deui. Uwih ka bumina. Kopeana ka kantun dina pagar masjid. Kumaha nu tadi kasiniran. Teu wani aya nyerang ka imahna. Dicokot eta kopeana aja. Dibalangkeun kana cikolomeran bari dijejekan ku cokorna. Keheul ka kiai.
Ajengan teh balik deui. Ka mana kopiah? Ai pek ningali dina Cileunca. Dina Cileunca. Meunang ngajejekan. Da ajengan mah sabar kitu, nyangkakeun we ka Allah Gusti. Cana kopiahna teh diseuseuh. Mantog ngajejekan kopiah ajengan. Asbab musabab adati. Nincap batu nu sagede kieu. Golepa. Soeh pan langsung dina ieu. Bawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Kapuut ku puskesmas. Teu wanieun ka rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit teh wayahna ieu mah kedah dibawa ke Hasan Sadikin Bandung. Kumaha di Hasan Sadikin? Aya langsung vonis kudu diamputasi. Eta teh cacakan ngajejek kopiahna, komo mun huluna sih. Buntung huluna. Alhamdulillah ini. Ade nu matak ajengan kiai ustad di mana wae hormati pepeje. Gasiat lamun paeh teh lain ku ketua partai diurus teh lain. Ku ajengan setempat. Nyata? Nyata? Hati-hati. Kemari orang ditinggalkan ku guru orang gitu. Reksa ganti. Caleg loba kudu ngabri. Ajengan mah. Eta kumaha geus kitu. Diamputasi sakieu beunghar manehanna. Imah dijual jeung mempertahankan suku hiji. Balik ka imahna da kesel meureun di Hasan Sadikin terus. Eta lain kadon garing, kadon keluar bilatung kan. Nu akhirna balik deui, imah beak, perusahaan beak hancur. Keur peuting geus napikeun kana tuur, ingat dosa naon. Ai pek teh ingat ngajejek kopiah ulang. Panggil budak, ya, pamanggilkeun si akang gitu. Gitu kunaon Pak? Bapak teh asa dosa kieu teh jigana teh pernah ngajejek kopiah ajengan. Dia kurang objektif dia. Jika kepentingan ui lain bang, tak tulis yang mereka jiduhan kaimu itu sopan. Kumages gitu. Ajengan dipanggil setengah 2 peti langsung minta hampura. Abi ajengan, api poho. Kunaon gitu kan? Abi teh pernah ngajejek kopiah panersa. Iraha. Duh, kada abi masa teu ngarasakeun ka di leungit kopiah. Jeung kopiah abi dijejek kitu. Gitu kumaha? Abi hampura, nyari hampura. Gitu kumaha? Geus ngahampura mah nuhun abi pangdoakeun. Kocai. Dikeun. Cek ajengan teh, banjur ali peuri banjur sih. Peuri nya heula tuh. Banjur turut tak kulantaran sikok banjur gitu. 2 poe didinya garing langsung. Bah muka aing mah bebenya. Juga ngajejek ajengan kopi ajengan teh wi. Dicekek. Mumpung ketemu kan copor. Hati-hatinya, bebeja. Tong nyapelekeun ka kiai, ka ustad, ka ajengan pernah ngamamatahan alif-alifan ka maneh. Ulah ieu mah pernah geus ngawih guru anu tabahu ilmuna poho ka guru nu di dieu. Maneh ayeuna ka dieu, jadi poho ka ajengan setempat maneh. Ulah parerean duitnya. Ada double atau sih jadi atau maju nanti dia ngomongkeun aja kali abi maki sia gitu. Kayak cocok aja nanti HP sia gitu buka. Terus
Ayeuna teh keur pulah pilih Mang Dadannya. Hati-hati. Gitu pamitannya. Itu yang teka tarik dirinya. Itulah aman. Wasolihin ari soleh teh saha? Jelema nu hirup kahirupanana cicing dina rel Allah. Kita soleh. Hayang tere soleh mah ganti ngaran cenah. Wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma uhibba fillah. Wa man jeung saja ma ahabba nu mika cinta man kajal ma ahabba anu dipika cinta itu si man Allah saha Allah ta'ala Gusti Allah ahabba ma bakal mika cinta uhibba anu dipika cinta billahi dina jalan Gusti Allah. Jadi kieu naon bae nu dilakukeun kudu dipika cinta ku Allah teh kitu gitu. Contoh guru urang resep nate marah mah seueuh ka sasatutan aya muni seueuh alus naon sababna cakat sareng abdi turutan dari nu soleh-soleh teh turutan kisah-kisah ulama-ulama ieu turutan. Minal a'mali sholihatin tina amal nu soleh guru abdi resep nate resep sawo turutan. Susana jan siheru karek sapoe nya. Amparek modal wa turutan. Komo da eta mah Senin Kemis mah nurutan saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba ma uhibba fillah ahabba alayya ribahu. Kade teu kudu pasang baliho maneh teu kudu. Teu kudu mamerkeun saha urang sebagai anu ulah. Capek. Menerima panggilan dan undangan. Ieu nomor DP-na sakieu goblok. Teu kudu dah naon alla ya'rifa peupeujeuh sing boga amal anu mudawamah nu teu apal jelema. Mana atuh dina saminggu sakali teh sapeuting teh dikir ti jam 11 teh nepikeun ka jam 8 kalewat subuh teh geuning. Anu teu apal jelema kayak diketrukeun ku Allah. Da loba amal-amalan anu teu apal urang. Panaya kantos Rasulullah kieu. Rasulullah teh ka hiji jalmi teh nyebutkeun ta eta geus jadi surga ahli surgana Allah. Aya jelema nu iri hayang disebut kitu, dituturkeun ka imahna teh milu mono. Ditingali di imahna asa biasa. Sugan tengah peuting hudang kitu salat qiyamul lail. Henteu biasa we cara urang. Ieu aya naon ieu? Ternyata hatena bersih tina suugeun ka batur. Ai urang kumaha puasa rajin, zikir rajin, sholawat, zikir suudon pinuna teh. Ada. Tapi rek. Ala yari pahunas. Jelema teu harapan kana amal. Kudu aya nya apa geus dialajar teh ayeuna. Sok urang rek naon tak amanah teh adit maneh urang eta rek naon teh? Gigitaran. Jadi panggilnya ku genrosis. Allahu akbar. Bal yastagilu balik bakal katungkul al amal kana amal fil khulwati dina keur waktu khulwah keur sorangan. Keur baca mama pantes khusus oge daerah
Saya ceri milu ceri. Saya tarik milu ceri. Pantes kan baik ya teman-teman. Ibadah itu tadi ibadah. Tapi ketika di imah, nyekelan dia. Terus pikir kolbi om. Lewat cuma. Nepikeun ka jasad biasa eueuh. Ieu ge geus teu karasa, baal. Nu ayeuna asa asing hirup teh. Keluar lawang pantot teh mung. Naon sabab ngehijab. Masya Allah. Iya. Baru gak kali tipis sekarang ini komunis kolot saya jadi oleh Allah. Ini kan bayas tagilu al amal fil khulwah kesorangan. Bagian sorangan WA ke batuan. Saya kena teu. Karena berpikir. Puting gigil tahajud jam 8 ujung-ujung nanya kata tangga cek mah nggak ada yang penting luar gerubung nyacena jam 3 dia apa tuh habis syahri tak tertahajud siapa yang ngomongkan beri terang ngomongkan tahajud gitu eta nyelesonya iblis goblok jarang banget yastagilu bi amalil khalwah wa naqala anukil sa'a asqalani anna mahabbatullah ismani ai cinta ka Allah teh aya 2 hiji anu berupa pardu ye cek uwi lamun cicing maneh hungkul dina wajib teu dibarengan ku sunat moal ngeunah ibadah ai mah yakin moal mereka keur salat itu kan sunat. Ayo ulang takbiratul ihram. Oh. Jadi mah jadi. Ngerasa kurang yang asik gitu. Kurang asik. Om. Wow, ada. Aya nu di dieu. Aya nu di dieu. Ngan ulah di dede tinggal. Sunatna kumaha nikmat gitu dah. Lamun wudu teh lain ku pajar base, sampurna wuduna. Tak eta nu cita ka Allah. Lain paya base. Kadal ge paya base. Kan wudu kitu teh wudu kadal. Wastina bin nawaihi jeung ninggalkeun perkara dilarang. Upaje pardu teh barengan ku kasunatan. Mereka dicontohkeun maka berkat santri. Tri maraneh make tiung nutup aurat nu naon mah. Nu wajib. Tapi ketika tiung direka-reka make bros itu ieu eta mah sunat tambahan pantes. Jadi kaparduan bisa pantes ku direng-rangkenan ku kasunatan. Lamun ayeuna urang kuat dina Ramadan teh aneh. Kan itu kuat puasa di bulan Ramadan teu aneh, tapi lamun kuat di luar Ramadan istimewa. Kumaha urang Ramadan teh kuat. Sunan Senin Kamis. Terus masa baik. Padahal akur itu nahan. Istimewa kan? Tuh, warido biqadarihi karena takdir di Allah kan. Tete mahabbah Allah. Jadi diusik malikeun orang sing kudu seperti rokna keun Allah. Wayang dengan wayang kunaon? Kudalang dikitu-kitu keneh ngikut. Ayeuna si kombayana sina takwa tergantung kumaha dalam. Oh.
Wanadbun aya berupa sunat wahia aywa diba ngalanggengkeun itu jalma ala nawafil kana pirang-pirang pasunatan. Sok ngaranna ibadah pasunatan. Wayat taniba asubhat ninggalkeun subhat haram jelas halal tah nu teu ciri halal di naonana haram subhat. Wa qala asyidik mandaqo min kholisil mahabbah sing saja man geus daok mahabbah ka Allah maka pantang moal tumiba kana neuneun kangewa ka hamba-hamba Allah. Dina nyangan usaha nagen karena Gusti Allah. Ulah kieu balagaan maneh. Balik teh ngobrol ka pamajikan. Nih. Di ayeuna akang rek eureun bisnis. Nah, bade marataskeun cinta ka Allah. Lain kitu sia teh. Mana kuduna mikirna kieu. Ketika urang geus kana daok kholisul mahabbah naon baik perkara profesi pakai kendaraan supaya tapi karena cinta nanti Allah. Kata so mau kalau urun ujlah kemana sih ya udah cari di rumah rumah saung derek beak di hatanku mau. Aku tadi mas, saya sini sumampir di bapak. Awas, antola di dunia, au hasya anjamiil basar. Jadi, papangi jeung jelema na teh, hati-hati na teh kieu. Apakah kira-kirana ieu matak ngajauhkeun teu matak ngaleungitkeun teu kana mahabbah ka Allah gitu. Bahkan namun dina hadis-hadis mah kieu dah. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalamihi wal hukama innallaha yuhyil qalbi kama yuhyil ardi bima'il maror. Nya kitu limang kan? Nya. Alaikum misti karanjeun kabeh wajib mujalasatil ulama ririungan jeung ulama. Ai ulama teh naon? Nu sieun ke Gusti Allah. Sanes di bener sanes. Sanes di sorbat. Sanes di dijual. Ulama manusian ku Gusti alaikum bimujalasatil ulama wastima'u kalami kupingkeun cariosanana ngan lamun tasriniungan jeung ulama ngupingkeun cariosan para ulama summayuhyi Allah bakal ngahirupkeun tina hate-hate aranjeun kabeh seperti hirupna jukut anu kahujanan ayeuna. Tuh kan kamari begaring sanes garing aya hujan naon nu garing eta dicontokeun kana naon hate hujan yuhi kama yuhil ardi bima ilmator sepertina sirupna suburna taneuh ku cai nu mata kririungan jelema mah tergantung kumaha jelema. Ngariung jeung tukang gapleh resep gapleh, ngariung jeung tukang mabok resep mabok, ngariung jeung tukang karana jangan rana, ngariung jeung tukang ulah kabawa ku sakaba ceuk kaba teh aing dipitna urang deui Mereka jelema nyebut, ih itu aya jelema kumpul no kebok cek muni teh aing teu milu dari bawah sih. Jangan kate sok mangga ngariung jeung sasaha oge tapi sing selektif. Sakira-kira matak nyalametkeun kana diri urang jeung urang aya dina pencorongan mahabbah Allah, maka urang bakal dipika cinta ku Allah jeung bakal dideukeutkeun jeung diriungkeun ku jelema anu dipika cinta Gusti Allah. Teh. Areuna geus dieu. Kitu meureun. Saur Kanjeng Nabi dina maqalah anu ka
47 aya cinta nu sabenerna ka Allah teh hiji ayah taro kalama habibihi ala kalami ghairi. Janten nyarios teh resep kene nyariosan kata-kata hikmah daripada kata-kata mutiara cinta itu mulut. Baca Quran, zikir, sholawat. Kedengaran di ukep orang main naon? Sholawat. Sholawat. Gini lagi. Lalu kerja. Ku mau pamit ayeuna mah urang maos Quran. Semua ayat. Nah, orang udah kesel lagi satu hati, kesel. Siapa mau hari macam novel tamat khotam, hari Quran 10 tahun sekali, meureun eta tahun ini, kayak uyuhan deh, ngodar deh. Wal Quran imamah dibaca kara, ayo dengan di status syahid bola. Nanti ini status bola. Wal Quran imamah, Quran itu adalah imam kami. Bisa baca, itu. Jadi imam kumaha? Tidak ada. Minimal sampai sekali menang sajuz gitu lah. Saatnya malam Jumat di khotam di masjid, malam Jumat isu atau singkat barokan atau khotam pernah khotam pernah berkali sampai sekali cangkul hutiu balik betul kegasan Sirina Ali. Jadi wa mujala satil habibihi ririungan jeung pika cinta Allah. Tok ririungan jeung ahli ngaji mangga sok ayeuna mah. Aduh nyata ringeusan teh ya. Bisi salah ngariuk. Kira-kira 5 di situ. Lamun resep medar gitu. Nah, taranya di neraka gitu. Cilila. Jadi kedut. Dengaram aing medar teh teuing. Lan ulah sampai ke poho kana salat. Batur mah maghrib jeung geus wiridan geus bab makan sajud ieu mah ngagol. Tak eta nu ulah mah ji. Budi gitu. Ulah ada heueuy sia. Awas. Nya main game PT deui dengaran namun maka poho kau. Siapa masalah ke istighfar. Hapus. Sepatre mulan. Wa mujalasati ghairihi. Tuh, henteu ririungan ka jalma nu teu pika cinta ku Allah. Wa yahtaro ridho habibi, milih kana perkara mana nu sok dipikarsa puji kakasihna. Mereka ku Rasul apakah ieu pika cinta teh gitu. Wa ala ridho ghairihi. Man ahabba syai'an bahwa abduhu denikeun. Saja manu cinta karena hiji perkara maka jadi abidna kana pika cinta. Mane talu ku kaboko, bakal turun kaboko teh. Talu ke ketua geng, nuturkeun ketua geng. Inu bapak mah tadi denge. Rasul tadi kuping. Allah tadi. Allah Rasul kitu. Kade. Termasuk di si ayat Isra nikah cinta resep kaburu ulah matak mohokeun ka Allah tinggalin nama kasolehan ya abi mah cinta kaku ieu bapak nikah itu di denge eta teh cinta kaku eta teh hianat tuh hukum kaburu.
Wa qala Yahya bin Mu'an wa misqalu khardalatin min hubbillah sakeprona min hubbillah tina cinta ka Allah ahabba ilayya min ibadati sab'ina sanana. Ngalikeun ketika aya kereten cinta ka jelema nu dipika cinta ku Allah kereten contoh ka Rasul sakereten terus ka para sahabat ka para tabiin ka wali Allah ka ulama Allah bakal diberi pahala ibadah sunat sab'ina sanatan 70 tahun 70 tahun can tepi urang mah tapi padilah kan geus dibikeun ngareuna tak di akhirat nanti geus nangkring geus gede ganjaran nyarane gitu dina aras di malaikat. Wal maqalatu saminatu wa arba'un summa wallah